Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya teh bungina mertua ya. Nah, ya bungina lanceuk. Hah? Ini posisinya dia di puncak. Posisinya tebing. Tuh. Beli bade nyumbang kanggo ngadamel jalan ke dieu tah. Pali dieu tah can lebet motor di ditu mah bos. Aduh. Karena ekspor teh di motor mah tuh jauh. Karena ekspor teh di dieu. Nah, ieu. Nah, langsung ya puncak tuh. Tuh di ditu aya pila, tuh di ditu aya pila lur, aya pila Bapak Haji Dewan Andri. Nah, ya tebing ya. Nah, ya posisinya teh nya kitu nya lur ah. Sok ah. Tah, ya bangunan kosong ya tos lami tuh. Terus aya nu ngahuni ya. Ya kitu nya lurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.